mudah-mudahan aing boga anak soleh dulu. Mudah-mudahan pula. Kabayang berenang di mana aing boga anak soleh mah. Unga sore teh anak aing ini ka madrasah, Pabja eta. ini ka masjid bari ngelek kitab, Laras eta pula. diajar Syapinah, Jurumiyah, Alpiyah, ilmu tajwid jeung sajabana. Pabja. Tuluy dilatihkeun ka kaula kanu jadi kolotna ridho aing. Ikhlas pula. Ikhlas aing dilatih kudu jadi anak. Pematahan tubuhna. Asa ngalegaan alam dunya teu meureun. Pabja pula. Bakal ngadoakeun aing di mana aing menang bancang pake wuh teu meureun di akhirat. Laras pula. Gelis dahanawati mudah-mudahan kagemang atawa kabandang ku kaula. Mudah-mudahan kita. Kabeh ge kitu. Kumaha pula. Anu jadi bapa maka kabeh ge kitu nyaeta boga cita-citana teh hayang ngabogaan anak anu soleh. Semohon atuh. Da kaula ge sarua. Hayang ngabogaan anak anu soleh teh memang kitu. Laras pula. Sanajan bapana teu balik oge da angere. Dina hate mah teu ridho lamun ngabogaan anak anu buntangul burawong. Laras pula. Kumatak aing sarua hayang ngabogaan pamajikan teh anu soleha. Oh, beres atuh. Heeh. Ya. Da teu kabeneran aing teh boga pamajikan teh siluman monyet. Walah eta. Teu kabeneran aing teh heuh. Da geus jodona teh meureun kieu. Gitu pula. Malung siluman monyet atuh da kasalaki teh campelak. Kumaha da karakterna eta. Ngoet mah nyarekan mah. Kasalaki teh aduh. Ampun ya eta. Lamun mawa duit gede mah kakara. Lamun mawa duit gede kakara bagur. Walah. Oh, mawa duit gede mah full service. Bujur ge dicentang-centang. Hari mawa duit gede mah eta geus teu mawa duit. Alah. Kumaha. Bongbrang aing teh sare teh di luare dina sofa. Kamar teh dikunci. Waduh, terregang di imah teh. Kadang-kadang terbalik ka imah aing hees di pom bensin. Di musala pom nih eta. Udah keung balik ya tuh. Di musola pom jeung tara salat sare unggul. Teu boga pamajikan teh aduh. Gusti nu agung. Ada uang abang disayang, tiada uang abang ditendang. Pamajikan teh teu apaleun meureunnan aing kumaha dengan duit teh hese. Teu apaleun di lapangan kadang-kadang kahujanan, kapanasan jeung sajabana. Balik ka imah nu ditanyakeun lain kesehatan nu ditanyakeun duit teh ayo. Mawa duit teh sia kitu. Babayareun ya. Oh, da pamajikan yang masih luman atuh da kada duit wae. Teu paduli salaki gering, teu paduli salaki naon-naon, nu penting duit. Tuh.
sanajan salaki goreng patut salaki tegablek gawe salaki teboga naon-naon nu penting tak kadenge si lalaki ibu-ibu baru kada teu kitu si malah pangtarikna tuh keun bae salaki hideung salaki koret salaki naon teh goreng patut teu penting teu sangka si edah we pangtarikna teh si malah pengaruh wah nyata kitu menurutnya daing hayang boga pamajikan teu balik digawe teh disampak undang dan bebeakan alah genah mereka kena disampak undang dan aing balik digawe teh pamajikan teh panto teh aing datang teh cokot dengan tulu dicium ya pasti ditungtun aing teh ka jero ditanya bapak bade tuang heula bade ibak heula bade eueut heula atanapi bade neng heula oh bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh nya cek aing teh nubruk teteh utamikan patubruk-tubruk aing oh tarik nyol bahagia muranya pamajikan aing mah siluman monyet aing balik digawe teh boro-boro di daguan diuk dina kursi sukuna nu hiji kana meja hiji deui nu hiji di kana lomari awewe teh kadangkak gitu oh laleur muih kita nah make jeung aya laleur sagala ha make jeung aya laleur sagala ban bau basreng buuk cawigwig korong dina pipi garing kuku haride baju urut baligo dina sirah pinuh lambat lancar da ngomean antena undung dakmi nih kahayang modal salaki wanya hayang nunggu normal we gitu ta komo ini tiga we malah istri soleha mah disampakeun hudang sare teh ci kopi ci teh cai susu ci herang dahareun teu kudu alus-alus asarido merekna ka salaki nya teu kudu alus-alus dahareun teh nu penting ridho sanajan dahareun anu ngeunah hamburger tapi dibikeun dibalangkeun moal teu nyeri hate ya atuh nya dengekeun sok dibikeun bari dibaledokeun da moal didahar tapi sanajan dahareun basajan bala-bala anu geus saminggu dibikeun ka salaki kalayan ridho raos kulan nyanteu goblok diomongkeun saminggu jeung teu asing naon se teh jeung leueur can ulut laleur kita sabeuri Koreana akan ngedapet. bagja muranya ini tigawe urang teh dicekel tak teh bari dicium tarang teh model bulilis gitu cing salamet bapak nya raos kulan jerut salaki turun diteuteup parinjeung geget dina lawang panto can leungit mah salaki can asup ka imah sabab naon bisi paneuteub anu panungtungan wah eta kulan nya bisi salaki balikara anu saha nu nyaho jelema mah Leo salaki teu katempo bus ka imah jepret panto dikunci sabab naon bisi aya lalaki lain asup ka imah tanpa saizin salaki haram hukumna raos teu meunang aya awewe boga salaki ngasupkeun lalaki tanpa saizin lalaki haram hukumna bos ka cai dekul wudu beres wudu bos ka kamar dekul salat duha beres salat duha jelegur ngadugakeun kanu jadi salaki sangkan salaki gede rizkina panjang umurna sehat walafiat genah mak atuh ya raos pamajikan aing mah kumaha da siluman atuh aing ini gawe manehna naon cing momotoran standing motor teh nih balapan di gang
ngagibah jeung tetangga nya matak ibu kade ka salaki teh cing hormat nya sabab ieu salaki teh deungeun-deungeun bolongkotan lain dulur lain baraya teu sagetih teu sanaon tapi di mana geus jadi salaki eta salaki wani ngorbankeun jiwa raga demi kepentingan pamajikanana hidup salaki ibu-ibu baeud itu nya itu lumatak cita-cita salaki mah hayang ngabogaan istri anu soleh tah lamun salaki hayang ngabogaan istri anu solehah aya carana teu aya deui salakina kudu jadi jalma anu soleh ari cita-cita hayang ngabogaan pamajikan anu solehah ari pangkadagan selawat judi aya bahan balik di warasea yeuh kade salaki teh ulah samana-mana pedah ka awewe nya ibu nyeuseum ngistrika ngumah wadah jeung sajabana nyangu lain tugas pamajikan kade tenang ibu dibantuan nyeuseum nya ngepel ngistrika nyangu lain kewajiban pamajikan hiji-hijina kewajiban pamajikan naon cing turut ka salaki lamun cek salaki nyeuseum betul bagus lamun kecerak salaki nyangu tadi dia meureun urang kudu repok teh nya urang salaki kudu apa karena hak jeung kewajiban salaki hakna pamajikan kewajiban pamajikan hakna salaki nya nu matak sok lamun hayang sakinah mawadah warohmah tingali panganten anyar tak eta teh keur aya dina sakinah mawadah katut warohmah panganten anyar mah nya silih simeuh ku kadeudeung silih seblok ku kasono nya bade tuang oge dihuapan bade geubis oge di tampanan tak eta kudu tempo mah panganten anyar beda geus panganten heubeul wah rek labu ge ditung sentrungkeun pamajikan labu teh cenuk da teu neuleuh sia mah keur panganten anyar mah hayang hitut oge diempet-empet nyaho bauna we ditanya ku salakina teh mama hitut henteu matak turutan panganten anyarnya keur panganten heubeul teh kudu kitu we terus matakna lamun mika cinta ka jelema ulah leuwih teuing tapi mika cinta mah kudu karena Allah cintai aku karena Allah gitu nih gitu Banding secapek sedanten ulah dia pala tam-tama jangan ke semua pangabaktos Gusti mugia katampi kalian kabingahan Gusti diterima aya pikir saya naon ieu tingeran daguan-daguan diuk-diuklan diuk oh saya mangga mana juga teh sumanget tera biasa biasana ceria ente sedih Gusti sedih naon timnas eleh
timnas eleh semohon kumana ku Arab Saudi 32 Gusti nya dari Arab mah doa kawantarnya gede panjang naonana eta teh naonna lengkahna oh lengkahna Gusti nya tapi tidak naon dengan namina permainan Gustinya oh tidak naon harapan sekali deui mudah-mudahan kaharep namanya yang ada ngalawan Irak Gusti pirang eta ngalawan Irak semohon nya sugane ngalawan Irak memenang mudah-mudahan lamun ngalawan Irak tidak asup kali itu deh lolos eta teh ka babak kalima ka babak kalima kualifikasi lamun babak kalima eleh deui nya balik ke Indonesia lamun babak kalima eleh teh jadi babak belur kayak cuna itu teh aduh gua bawa yo tapi mudah-mudahan ngalawan Irak memenang ya dahan nya da abdi mah resep pisan kana bola teh Gusti oh teu naon sumohon abdi mah kana main bola teh wah Gusti nya abdi mana kapungkur main bola teh di kamar jeung saha jeung pun bojo oh jadi mana nu main bola na pun bojo nu main bola na mah nya abdi mah ningali kene wungkul final dia gitu mah naon pak pemimpin latihannya Gusti gitu dah seon bojo main bola gitu oh kumasya we semohon ngaletak we di maduaan di main bola teh Gusti nya di tengah imah aduh abdi mah di lapang lega teuing capek mending nu heurine main bola mah Gusti mah teu capek ongko nya mah tare ngagolkeunana oh syukur hari di imah teh biasana 2 kali 45 menit 2 menit beres beres dah salali aja deng aya naon teh Gusti ke daguan jangan cuma para-para Gusti Kulan sorot diterima ayo pikir sana nya Gusti Kulan daguan oh say mangga diuk mana Gusti gini Allahu Akbar anjir eta liang irung Gusti nu agung eta teh hong naon tapi kagorowong gitu ya Allah ya Rabbi paingan ngadeket jeung sia aing eungap oksigen aing kesedot ku sia tomaena woi lai ajir dina jero irung aya kalajengking lain kalajengking beleguk bulu irung banyak bulu irung gede-gede teuing paliung aing mah beda jeung batur jeung teh sorati sia teh oh da aing mah kieu di baheula ge kitu diuk sia nya manyanang tua jeung teh gandeng teh nyangak ngahnya mah mangak makno hunyik ulah diterima aya mingkeun hangan hunyik ulah daguan daguan oh nyai mangga milih mana ayeuna mana aya naon diuk diuk oh nyai mangga ini aya maneh bro aduh janji babaturan aing meneueuh nu normal
si ieu liang irungna gede si ieu pongpet aja Ngeunah nu cerikeun batur mah tuh. mongo ngeunah yang nyerikeun batur mah ngaminat-minat deui naon maneh teh make jeung nyerikeun ka urang lain aing mah eta maneh irung beda jeung si itu nu ngahina ya maneh mah teu ngahong anak katerangan teu katerangan alhamdulillahirabbil alamin sangana puji eta kagungan Allah jadi kabeh ge punyieun lain hinaeun Nya. kabina-bina teuing ka Bandung teh lain aing mah lain eta irung aing mah tong mahina kana pising ngahina ka makhlukna sarua jeung ngahina ka nu bogana pengen aing mah alhamdulillah aing mah bisa kene ngomong kieu disyukurkeun ku urang mah disyukurkeun kumaha disyukurkeun aing mah sanajan aing ngomong kieu oge jeung tibatan irung Bandung beungeut kasep tapi modal bayangkeun ku hiya ponok umur atawa mancung irungna beungeutna kasep tapi napasna ponok demi yang ngomong pikir ngomong hampura ulah beda hampura menang di menta dan kanyarahan di nyieun ngamak nunik itu ngomong hampura sekali dah hampura aing mah kieu aing mah bisa ibadah naonnya ibadah aing ngomong ieu jelema sadari sarema senang berarti ibadah daripada sia beungeut kasep tapi nganyeurehatkeun batur pikir anjing hampura dong nyerian hampurana nyerian aing mah teh nyeri lain aing pansieun teh datang irungna gede syareutik ya jelema mah beda-beda da moal aya jelema nu sarua nu kemar oge beda lain menang kahayang emangna kahayang sia mina-mina teuing gus nah gini gus engeun aku ni siapa nggak matur teh nggak boleh wae dia menang gitu kapan juga beli wae hampura ngaran mana sia ulah ngaran maning teh can kangeun jeung aing can mana sih masalahnya mah teh hampura ulang hampura tina hate paling dalam hampura muasa kali-kali deui bener ya hampura kurang cacela maka nyuknya naon Jika budak wae mengenyuk-nyuk sas nya mak nyuk-nyuk mina-mina deui hampura ngaran mana sia ngaran urang uyup saha uyup manginum uyup oh ucok lain uyup oh tutut nut manih nyawa lempang na leno sabi uyup oh huut mah pada mahayam dihinyikeun jeung aron bikin ngahayam huut saha atuh uyup oh maman tah enak bener nah jauh tina ujub jadi maman apa dan angen ngaran aja ujub maman oh ujub maman madak nengikeun heula matu ngomong teh aya pagawean maneh pagawean urang heeh ungut dagang lukut lain ungut oh dagang huut
Uat uut. Tukang urut. Lain tukang urut, uat uut. Oh, ngurut tu burut. Beki ngaco nya makanya ngurut nu murut. Nah, aing bukan peranyaannya teh. Nah, ngurut nu murut mah di sana. Ya di mana sih ngurut nu murut di sana? Pan aing kungsi mah na murut. Naon atuh ukat ukut. Tamaban jauh abang gini. Ukat ukut tamaban. Kukat kukut. Nyaeknya. Kukat kukut sama budak. Lain budak pan ngomong lah ngerti. Nami deh, kukat kukut. Oh, ngukut naon. Yang ngukut nyak doan. Banyak mitoha di kukut bro. Ngukut sesatuan. Naon wae kabeh sesatuan dikukut. Nyantek ngabe. Manya ay ngukut mau. Gamina-mina ting pikirkan kusya lamun ay ngukut naung isuk-isuk pamajikan ay leungit ani. Dia akan mau disesat ke cingirna deh kumaha. Disesakeun. Ngukut naon yang ngukut ingon-ingon. Oh ingon-ingon. Naon wae domba. Nah, domba dikukut. Manuk dikukut. Berit. Di mana ngukut berit bro? Bina-bina teuing, bina-bina menyengut ni. Ngukut hayam dikukut. Marmot dikukut. Bebek ini. Nah jempe dibayar. Bebek nasi disebut bebek iya normal aing menebekna beda nepi na lamun aing nyebut eta ibu-ibu ngamek aing nah pila nyebut bebek jadi ya pan dia mah nyebutnya gampang pila nyebut itu pan aing mah hege bebek Aisyah nyebut bebek naon itik bener itik euy lamun motor bebek manya motor itik sok motor bebek gampang naon Supra-Pit oh bener euy motor di mah enak urang nah pila nyebut gitu nggak saja nggak bina teuing Lagi-lagi aing kita urut penyanyi. Urut penyanyi. Ya mah ngahina wae ngabatunya seueuyan goblok. Dapat gaya aing kamari 17 Agustus juara karaoke. Karaoke naon? Opyona. Karaoke nyanyi? Ya nya karaoke nyanyi di mana? Karaoke dakwah da eueuh. Nyanyi naon? Nyanyi pom Nuna. Na urang mah orang Nuna. Lagu naon? Lagu Nyanyanti. Mana juara? Juara kahiji tingkat kabupaten. Kabupaten mana? Subang. Di mana nage bupati urang. Hadiahna teh, hadiahna ari pesertana saberiji 30. Anjir. Lobaan kabeh kitu pesertana jiga maneh kabeh teu bisa ngomong. Aing daknan horangan kayaknya aing menang atuh. Cik cai hanya lagu Jayanti kumaha Jayanti teh? Lagu Jayanti. Mana mah hayang ngenteh urang.
lagu Jayanti ya malamun maneh ngadenge urang jadi nak-nak ya Pasti cari nak-nak bakal tersentuh. dari hentuh kabeh anu ngadengekeun aing cadeuri cik hayang nyaho cik ya lagu Jayanti mana mah cepet percaya ka urang cik lagu Jayanti teh kumaha kunci paling uningan lagu Jayanti aya apa ngalah hayang maneh kuning panik ke cari makna kunci Pasti sedih. Yuri ongeh yana kacarai kunci cadeuri kitu kadenge lagu maneh ya mainnya lagu Jayanti atuh Cik lagu Jayanti ai Jayanti ti kumaha boleh apaan maneh teh juara tingkat kabupaten lagu Jayanti ya urang teh boga problem naon pohoan maneh teh pohoan urang mah kamari ge aing ka pajar kana motor jeung mamajikan di boh nyeng urang mun ka itu ka pajar aing balik aing mau pamajikan batur nya padi pro anjing nih pamajikan urang bawa we ka oyok urang Nggak aja siapa tuh. Ada dibungkus aja. cing sok mana pohon deui teukeun jadi naon dem da unang mangkeun nyanyi teh mage dem hideung mah aing mah aya kokotor aya kokotor sabunan atuh ya teukeun une hemuanya mah lain batuk dehem dehem itu batuk itu sarua beda sarua dan tidak dikolo aku masih apa teukeun wanci borit surya rek pamit hujan letik ngaririnci kingkilapan pating kolebat sisi basisir Jayanti anjing arus maneh anjir dan mana aing jadi era nyanyina anjir mana lamun muluan menang anjir sok mana mu era jadi ngumpul anjing mana teh sangka anjir jadi saya temakai musik tapi biasanya mun temakai musik masuk kadenge humangna sok wanci burit surya rek pamit hujan letik ngaririnci nyajang anjing makanya nyang kingkilaban pating kolebat sisi basisir Jayanti anjing ngomong halus mana lupa variasi anjing mana mana muka variasi anjing lemur variasi daun motor cowok itu aing jadi nak nganyinya jadi malu sok aing hayang ngadenge tapi ulah nyerikeun moal tapi na urang mah kudu make MC teh anu inilah gitu nih tukang inilah MC teh tukang inilah barokot cot protokol nah eta sok aing tunggu sia ku aing teh nyamekeun aing mah manya si artis anu ngamsian aing mah diborong kami mau nyamekeun matur sok masih ame oke saudara-saudara yang berbahagia berbahaya
Da bahaya sisi jalan. Oke, kita tampilkan artis berikutnya yaitu saya sendiri. Anu bade ngalagu Jayanti, mangga artis kapayun, abdi pisan, mohon. Tong nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Abdi nyanyi anu bade ngalagukeun lagu Jayanti. Silakan artis, mohon abdi sorangan. Sok. Enak. Moal sok aing mah nyana peureum. Naon peureum? Padanger kadenge goblok teh. Ayo poho. Sok. Wani mo ni no ya ne ami. O jana ti. Nah, cekainya ngejerikan ngobrol. Jayanti jadi keroncong aja. Anjing ini. Meledek goblok ini. Alah. Hariring dipirikku gening, hariring lain kuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik raga taya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan Kuring tinu mahagung Mahaji Sutisna Pangembangan Muji syukur kahiyang agung Ampun pamistri Mustakim Selajati Wireh di dunia ngumbara dicukupan Asih diri para yang ngampar Kusari rasa nutungan Tungan pulangan Gusti Bahaji Dede Haka Pentel Karawa Tungan pulangan Gusti
Ratugang yarap tuking tetya hingkang samyang ngalaga Ratugang yarap tuking tetya hingkang samyang ngalaga Sedanten ulah dia pala tamtama hangkot buta parantos sempak berbayak sadipainun ikipati kun nirahangan dika atur seunuhun laksa ketika binggahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur tapi nada majisi mabdi nyangakeun semua pangabak nak nos ditampi atuh kikitu najisi mabdi ieu teh bade naroskeun ka salina aya pikir saeuna naon dina waktos ayeuna pangna salina kersa nimalan aya pikir saeuna teuing kieu pangna dikumpuhkeun teh kaula aya perlu nyaeta kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade naon nyaeta kaula teh nyaeta kanggo jajab sang Nalendra ka tapal wates negara emangna dunungan urang teh bade ka mana nyaeta ka luar negara kaluar negara bade piknik lain piknik bade naon urungan urang deh bade naon urungan urang kan ajek ngomong teh sakana ceulik nong toreng beda-beda teuing raja urang teh maksad bade garwaan deui dunungan urang teh bade kawin deui bener ieu mah dunungan teh kana kawin jeung kawin nah, itu udah lumak duit. Daripada mana yang terbuka pemajikan wae. Lain ieu dawuh nu naengkeun geus macam wadan. Aing mah kumaha ge gabres we aing mah. Nu penting baranahan. Ya eta kau bade nikahna teh ka urang negara Tirtadahana. Tirtadahana bener. Bade ngalamar lain nah bade ngiring saemara blabar kawat adu jago bade ngiring saemara bener sabab ieu istri teh disaemarakeun dawayahna anjeun jajab sang Nalendra dugi ka nagara Tirtadahana sae mangga ngeran wayahna ulah anu tinggalin pasukan khusus mangga hayo pada lumaba mangga kuci Ayo. Keingapan alet kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara jua mudi pangajuk-juk negara Tirtadahana hayu batur
kudu kebal Buka goda Aing datang teh jauh sagala di Garut teh jauh. Lekenan baring Urang mamani aing Buat kenandang kari waduh. Urat leret. Pacuan ulah rek Mun maksud pinanggi Dararamang sadayana Aya pangesta ulah. ha Aya pangesta. nuhun ari damang mah Dupi salira dama. Bade angkat ka mana ieu? ka nagara Tirtadahana Dupi maksana ulah. dunungan uing bade ngiring sayamara belabar kawat adu jago Ulah marebutkeun naon eta? ha Marebutkeun naon? awewe Wei. Kage saha? dunungan uing Oh gitu. nya dibabakan asem hiji ye teh nya RT 15 RW 4 Desa Tanjung Rasa Kidul Laras. Kecamatan Patok Besi Kabupaten Subang Semuhun. Kuapukahna pangersana Bapak Suherman kalih Ibu Nani Sukarni Laras. dinararaga nikakeun putrina nyaeta Neng Punika Ria Okaliani Kacep Aji Pangestu putrana Bapak Nopal Nuryanto kalih Ibu Sugi Harti Laras. rengse ditikakeunana Rengsek ulah. mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teruntut raut sauyunan Amin. sagege sapihanean Amin. mun cai jadi salewi mun darat jadi salebak Amin. cinekna ieu panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. atuh tepang sareng Abah Nata Ya ulah. atuh aya Bapak Haji Didi Rohadi Bapak Kades Tanjung Rasa Kidul Aya Bapak Kade. Bapak Wakil Sana Aya. Bapak Nasir Ebreg Aya. Bapak Guru Carga Bapak Haji Udin Bengkel Bapak Haji Ira Bapak Mumuh Muklis sareng Ibu Mimi Aya rawuh. Bapak Karta Mahesa aya Aya ulah. Bapak Iwan Bos Padi aya Aya. Bos. Alhamdulillah hulu itu aya Babe Jujun Junaidi Aya. aya Kang Deden Odon Aya. Kang Asep Ramdan Teh Ai Babakan Asem aya Sareng teh Lili. Bapak Rosadi Bapak Wakandi Pulau Kanayakan aya Aya. Ari Biwarti aya Aya sareng Neng Iis. sareng Neng Iis di Pulau Kanayakan Ibu Hajah Ami Tanjung sesepuhna pangersana Bosaprol alhamdulillah aya sareng si Abah nanya alhamdulillah Kidalang Widodo aya Tidak Widodo. dulu itu Yemu Kasep dalang nonoman luar biasa orang Subangnya Laras ulah. dalang kreatif Semuhun. luar biasa aya di dieu padalang Widodo kaharep ka panggung atuh Kasep sono yeuh Bapak Aldi Pandawa 5 aya Abah Didu SJS aya nuhun Ari Baraya Ngampar Jawa Barat aya Salut. Bapak Haji Saprol Ya ulah. si ganteng kalem sareng Umi Queen Aya. Wajah Brig Aya. si ganteng kalem Kalem teuing udah. Bapak Haji Abdullah aya eta mah CS Uing euy. Laras. Ya. Neng Enja
si artis TikTok Mamah Ikis Mang Madun Mang Saklik Mang Sodik Mang Nadi Bule Mang Ade Mang Ugay baraya ngampar dawan aya Kijaya aya waduh eta aki-aki aya wae Geten gitu mah. geten can kawin deui Kijaya Acan. hah geus menang deui pamajikan aki beuki kawin aki-aki teh Mamah Rum aya Bapak Kosim Bapak Misna Bede Tile di Pantura oge aya Mang Raden Bisma selalu di ati Kang Santa aya keluarga besar Badranaya aya putra daerah Mang Wawan Abah Jangot sareng reng-rengan atuh Mang Adang Goler atuh ti Purwakarta Mang Anen Jaliteng Teh Rini Gemoy alhamdulillah atuh dina YouTube aya 10.000 jami nu nongtonnya Bapak Haji Guru Taslim Bos Robi Bos Uje Abah Didu Bapak Haji Dede HKP Tenda AA Badranaya Haji Isya Tirta Mulia RT Pendi Haji Gempur Wakil Pelak Kang Aris Buta aya alhamdulillah holo di mana-mana Palit Polda mantap. Pak Alit Polda oge aya manco oh geus dilatih panggih jeung Pak Alit Polda nya oh urang ngadoakeun ca mudah-mudahan ti awit anu kawan maksad pangarsana Bapak Suherman cing sehat salalamina Amin. panjang yuswana rezekina nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka koreh tatu ti awit anu kagungan maksad panganten jaler istri nu nongton nu ditongton nu icalan sadayana kum teu diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin ayo Ilujang pula. meningeunah teh tarida eta non teh di sujuguhan pais jamur ku bos saprol Pelem kumaha. jeung teri make suuk alah Cocok atuh.